Urang bakal menang berbagai kasaya nu saroleh, urang bakal menang syafaat nu saroleh, urang menang istighfarna nu saroleh. Tak urang ngariung kieu teh jeung ulama ahli ilmu, maka urang bakal menang barokahna ulama, bakal menang rahmat ulama, bakal menang syafaat ulama, bakal kenging limpahan doa ulama, bakal dipangmentakeun hampura ku para ulama. Atoh urang tuh naon deui hikmah tina ruang riung kieu? Hikmah tina ruang riung kieu maka bodoh urang dina ati bakal leungit. Ganti ati teh ku cahaya ilmu Allah, caang dina ati. Nu tadina poek, tadina peteng, leungit ya ku ilmu mah. Bieu cenah ku saur mau balik saur pun alon neme ya nyarioskeun LGBT. Teu pati apal bapak mah. Naon pangna teu pati apal teh? Da ari nu disebut salah, nu disebut munkar, nu disebut salah, nu disebut sifat anu tercela, nu disebut dosa nya moal aya eureuna ieu tuluy ditimbulkeun ku setan. Sakur sifat-sifat anu nyulayaan kana aturan pangeran, nyulayaan kana aturan nabi, eta tuluy didakwahkeun, ditablegkeun itu ku setan teureun-eureun. LGBT eta mah hanya secuil, saeutik gitu tina sifat-sifat setan, tina kalakuan setan kan secuil. Si kene loba kene jang nu teu iman, leuwih ti LGBT teu iman mah jang. Loba kene LGBT loba nu teu iman di alam dunya. Loba nu teu iman jang. Oh. Masih loba kene jang nu tara salat, anu iman oge, nu sok ngalaleikeun salat. Mun LGBT dosa gede aya ninggalkeun salat dosa gede dosa leutik. Loba kene jang euy nu tara puasa. Ai teu puasa Ramadan dosa gede dosa leutik. Sarua jeung LGBT dosa gede. Sarua aja. Loba kene euy tukang judi. Ai judi teh dosa gede dosa leutik. Gede sarua jeung LGBT. Sarua. Masih loba kene jang euy anu sok lacur. Aya eta dosa gede dosa leutik. Dosa gede dosa leutik. Gede sarua jeung LGBT. Sarua. Loba keneh jang euy ayeuna teh anu tara zakat. Ai teu zakat dosa gede dosa leutik. Loba keneh jang euy ayeuna teh anu aremung munggah haji bari geus balaleunghar geus marampuh ke dar kean modal. Ari teh init munggah haji keur nu mampu tah, keur nu mampu nu memungkinkan dosa leutik dosa gede. Sarua jeung LGBT. Loba keneh jang euy ayeuna teh nu sok ngadahar riba, nu sok ngaribakeun ngarentenkeun geuningan nya bunga eta teh geuningan eta renten teh imah renten anu kantorna megah, imah renten nu asruk-asrukan ka kampung-kampung jang eta teh dosa gede kacida. Aya nu kitu sarua jeung LGBT sarua. Loba kene jang euy ayeuna teh nu sok ngawadul. Ai ngawadul dosa leutik dosa gede. Gede deui kitu sarua jeung LGBT.
loba keneh jang euy ayeuna teh nu sok nyaritakeun kagorengan batur. Aing nyaritakeun kagorengan batur dosa leutik dosa gede. Sarua jeung LGBT. Loba keneh jang euy ayeuna teh jelema anu osok jalir janji. Aing jalir janji dosa gede dosa leutik. Dosa gede. Sarua jeung LGBT. Loba keneh jang euy ayeuna teh jelema anu osok make hak batur, make barang batur, harta batur atawa tempat batur teu boga idin anu bogana. Ngaranna gasab. Gosob teh ya. Ai gasab dosa leutik dosa gede. Loba keneh jang euy ayeuna teh jelema anu dina atina sok suudon, goreng sangka ka salaki, goreng sangka ka pamajikan, goreng sangka ka tatangga, goreng sangka ka pamarentah, goreng sangka ka rakyat, goreng sangka ka goreng sangka ka papada we. Be dituna ka pangeran, be dina ka papada makhluk, goreng sangka. Ari goreng sangka dosa leutik dosa gede. Jang dosa sarua jeung LGBT. Lain kumaha nyingkatna eta. Kumaha nyingkat nya. Loba keneh jang euy ayeuna teh anu sok nganyuk tapi hese mayar hutang. Aduh gitu dosa leutik dosa gede. Dosa gede. Sarua jeung LGBT. Masih loba keneh jang euy nu sok pulang paling kana listrik. Ya kan? Pulang paling meteran gitu kan? Pulang paling dagang gitu, pulang paling dina bangsa eta we teh maling teh bangsa kiloan ngahaja di tunaan, pang beberat dan sebagainya. Tuluy hayam ge ngahaja disuntikan euy. Itu ameh berat teh teh maling teh. Ai maling dosa leutik dosa gede. Gede. Sarua jeung LGBT. Sarua jeung LGBT. Wow. Geuning loba euy. Kumaha nyimpulkeunna? Dikumkeun wae. Abadi bieu nanyakeun bieu teh ka Om Adi, nanyakeun Om Adi si teh naon ari LGBT. Malum ai bapa mah katinggalieun zaman. Karabati nonton TV teu pati nyaho. LGBT teuing. Ai rek dikorek-korek mah da geuning loba da. Ai barang ditoong, ai geuning aing. Aduh tukang dosa gede teh geuning har geuning aing. Nah ai ka ditu atuh meni tarik ari aya dina awak aing. Kumaha ari ieu euy geus kieu da geuning uing pisan euy. Tuh. Walah kumaha ieu nya? Kumaha? Susah ngebingungan aja. Duh. Kumaha ieu boro tarik urang teh ka batur. Tuh tunjuk sia gitu kan. Gitu kan. Aipek direret geuning aing pisan. Sok nyaritakeun kagorengan batur dosa gede teh aing. Kan beda-beda kelir itu LGBT, ieu ngawadul gitu itu LGBT, ieu nyaritakeun kagorengan batur. Beda kelir hungkul jah. Da ieu dosa gede mah sarua. Sarua.
dosa gede nu ngalalikeun salat ya aya nu ngalalikeun salat eta dosa leutik dosa gede dosa gede yang lain dosa leutik ari hasud dina ati mah dina ati hasud aya hasud teh naon teu ngeunah eta dina ati mun ningali batur maju gitu dosa leutik dosa gede dosa gede kapeung-kapeung aya di ajengan hasud teh jageun kapeung-kapeung lain ajengan di urang eueuh di alam dunya mah di alam setan ieu mah atau asa kasinggung ulah mata loba anu papasean ajengan jeung ajengan parebut amplop gitu kan ya parebut jamaah gitu kan macem-macem gitu macem-macem baheula mah parebut boboko beureum ya pan baheula mah mun diondang teh ajengan teh sok dibere berkatna teh make boboko beureum jang di jerona teh bangsa bakakak gitu kan amplop kayak gitu dah tuh loba aya nama tapi lain di alam dunia ayana di negeri Astina di negeri Amarta mah di kalangan para Pandawa mah tuh ayana di mana di negeri Astina gitu kade tahasud dina atinya hasud masya Allah aduh kumaha tuh ari geus kieu solusina kudu kumaha nyari geus kieu ta bisi hayang nyaho solusi nu pang alus-alusna teh bawa ngaji we geura sararea wartosan kasadayana wartosan ka pamarentah, wartosan ka Bapak polisi, Bapak TNI, ka ormas-ormas, ka parpol-parpol, wartosan hayang solusi ini terbaik tuh. Di mana hayang solusi terbaik ngariung kieu ngaraosan ya. Perbaiki hubungan jeung Allah. Perbaiki hubungan sareng Kangjeng Nabi Muhammad. Beres geus kitu mah cager ku sorangan di mana diperbaiki mah beres cager sadayana eueuh LGBT eueuh itu eueuh ieu cager kabeh ku ngaji mah tukang wadul jadi cager tukang nipu jadi cager nu tara salat jadi cager, tukang mabok jadi cager, tukang zina jadi cager ku ngaji mah kabehan ge. Kahartos. Ai tadi cenah saur pangersana, tadi cenah pun anak dicarioskeun aya anu ngaji tapi kalaka cenah mojokan heueuh keun awalna mah kitu heula. Tapi da engkena mah moal apan eta mah masa disebutna teh aya masa daun ngaranna teh lain ngaranna teh proses ai proses mah da tara ajol ujug-ujug tara ai jelema nu dek jadi wali dek jadi ulama jol ujug-ujug nya moal aya proses heula. Ayeuna budak, ayeuna garesok nyai, pan ayeuna mah garelis geningnya manehnya ayeuna namanya. Ujang karasep ayeuna kan kamari mah nongtot polo. Bener enggak? Gitu. Kababayan maneh. Ngompol di mana we? Gitu. Tah eta teh proses. Eta teh proses eta keun ngan dina pangajian mah da moal katutuluyan kitu nate naon sababna pan kadoakeun pan kanasehatan pan kaubaran pan kacahayaan teu kan pan kasapaatan tuh gitu nyaban ka mana-mana tuh malah Bapak mah osok ditamahan sakalian, ditamahan keur nu jara romlo.
Lamun neangan pijodoeun alusna dina pangajian. Ajib. Oh. Pek tenan naon. Pek. Bade naon ka pangaosan uing mah rek neangan pijodoeun heueuh teu naon pek. Salah kitu ka pangajian rek neangan pijodoeun. Salah. Hah? Henteu sia bener kitu. Bener, cek salah. Muning mana manggih pi pamajikan tina pangajian jeung anu ti LGBT teh. Muning kira ti pangajian. Muning ti pangajian ya. Lamun dibandingkeun manggih pi pamajikan bisa lakieun tina acara dangdut jeung acara pangajian agar we mending ti pangajian. Alus keneh ti pangajian barokah. Nyapa tuh Dominika Demes jabat dekok. Kita masih meskok we suka. Iya, meskok oke siap barokah tidak pengajian. Pek tina naon, pek. Ngan meureun urang kudu nyaho carana eta mah kudu urang teh taklid kana kasauran Mas Anang. Apa Mas Anang? Hah? Geuningan ceuk Mas Anang ke teh dina naon dina dawuhanna teh naon geuning? Iya dina eta kan saliwat bapak mah gitu dina TV eta Mas Anang ieu mah kamakola Mas Anang. Saur Mas Anang naon geuningan atuh tapi tak begini cenah kitu kan. Naon eta teh kumaha eta teh? Hah? Kumaha eta teh geuningan? Hah? Tuh, anu tua tapi tak begini, cenah gitu kan. Jadi intina, tuh, carana we wungkul. Di mana ayeuna geus aya anu diincer kurang di pangajian gitu. Carana wungkul. Ulah jol ujug-ujug di kakale. Ulah ujug-ujug di bobonceng, ulah. Tapi tanyakan di mana rumahmu, siapa orang tuamu, ya? Aku akan berkunjung kepadamu. Itu. Hartos, nah salah cek pangeran jelema neangan jodoh. Nah salah jelema lamun neangan pipa majikaneun bisa lakieu. Cek salah itu salah ya bener kacida bener daku Allah tadi cari gitu pangna Allah nyiptakeun lalaki teh nyetakeun awewe pangna nyiptakeun awewe keur lalaki pangna ulah lalaki bogoh ka lalaki teh sabab ku Allah geus disayagikeun. Nah eta geus disayagikeun layana kitu. Make ger hayang anu. Nah eta nu jadi salahna teh eta. Nu salahna teh eta. Allah nyiptakeun awewe keur saha? Allah nyiptakeun lalaki keur saha? Allah mau nyiptakeun peji tungkul jang kadu tungkul mun eueuh dahareun jeung inuun. Allah teh ngadamel jeung keur eusina eusi peji. Teu kan? Dahareun inumun wah dijadikeun tatangkalan bubuhan cai dan sebagainya. Eta teh keur eusi peji teh eta teh. Aya Allah nyeun bobogaan ujang. Hah? Pan eta teh aya kabutuh len. Jadi sok hiji deug geuningan. Tah,
ku Allah teh geus disayagikeun. Geus disayagikeun tah kabeuki ujang. Yo, adi teh saja euy. Si bungsu teh eta. Taker si bungsu teh geus disayagikeun eta teh ku Allah. Tapi tak begini. Nah itu artinya carana nu kudu alus carana tah gitu. Balik deui ka nu tadi Jang, bahwa pengajian seperti kieu teh adalah solusi terbaik pikeun meresan berbagai permasalahan anu aya di muka bumi ieu. Selesai ku agama. Masalah-masalah di alam kubur selesai ku agama. Masalah di akhirat selesai ku agama. Kudu ngaji we sararea. Kudu ngaji we sararea. Eueuh deui carana. Moal cukup ku sakola wungkul Jang. Moal cukup ku nyieun pamarentahan, moal cukup ku nyieun polisi, najan kabeh sa alam dunia jadi polisi. Kita teh polisina nu jadi LGBT na teh. Moal cukup ku sakitu moal cukup. Jadi anu jadi kunci solusi pikeun mereskeun berbagai permasalahan tina dimimiti di dunia, di kubur jeung di akhirat ngan agama-agamana. Naon ari nu disebut agama teh Islam teh naon ieu teh? Nyaeta ngawangun hubungan nu hade jeung Allah. Tuluy ngawangun hubungan nu hade jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuluy ngawangun hubungan nu hade jeung sakabeh makhluk Allah kalawan adab, akhlak, ilmu, panemu, perbuatan, ucapan anu diwurukeun ku Allah, anu diwurukeun ku junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Eta nu disebut agama teh eta. Nu matak riungan kieu disebut tabligh akbar. Naon ari tabligh akbar? Sok jawab. Ing nu panghareupna ieu. Sok. Anu di tukang kade nunutan. Cing sok naon ari harti tabligh akbar? Sanu apal di dieu? Hayang apa? Oh, di pembejaan deui. Ari tabligh teh nganepikeun. Nganepikeun. Sebut tabligh teh naon? Nganepikeun kanu sejen ditepi-tepikeun tuh. Ari akbar naon? Ari akbar teh maha besar. Akbar teh naon? Kumaha artina ieu teh? Nganepikeun maha besar. Kieu maksudna mah teu sakur-sakur tabligh akbar. Teu sakur-sakur nu ditabligkeun akbar. Ingat. Dina makna tabligh akbar aya anu perlu kurang dikanyahokeun sababaraha titik di dinya. Nu kahiji adalah mubaligna anu akbar. Dua adalah tabligna nu akbar. Tilu adalah nu ditabligkeunana nu akbar. Hiji nu disebut akbar teh hiji saha
mubaligna nu akbar. 2 tabligna anu akbar. 3 anu ditabligkeunana akbar. Akbar teh naon? Yo, kudu nyaho tah. Tiba heula sok ngahadiran tabligh akbar tapi teu nyaho euy. Aduh. Keke. Ari mubalik akbar kumaha? Ari mubalik akbar teh ieu ari nu nganepikeun agama mah pangpayuna teh Allah. Ta eta mubalik akbar anu hakiki. Ari nu ngadugikeun agama saha? Ya Allah. Nu nempikeun agama kana ati urang saha? Ya Allah. Ta eta mubalik anu hakiki. Allahu akbar. Allah anu maha besar, maha agung, maha besar teh gitu. Oh. Tuluy tidinya Allah subhanahu wa ta'ala dina nyampaikeunana ka makhlukna ka bangsa manusia jeung bangsa jin ieu agama nganggo wasilah. Nah, disebut al wasilatul uzma, wasilah nupang agung-agungna nyaeta mubalik akbar anu mangrupikeun wasilah. Saha? Junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah Nabi urang teh mubalik akbar. Ya, tukang panci ge sarua mubalik euy. Tukang panci anu sok iklan panci eta teh lain mubalik. Sarua mubalik ngan teu akbar. Lain gitu, tukang dagang naon wae, tukang promosi naon wae, kabehana gen mubalik eta teh artina teh ngan teu akbar. Ari mubalik akbar mah tuh kan hiji Allah, mubalik nu hakiki. 2 Rasul, tuh mubalik majazi tuh, ya. Terus sadai para ulama-ulama Allah. Ya para ulama-ulama Allah teh adalah mubalik akbar sebagai perpanjangan lisan ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Ya mubalik. Bah. Tinggal nyaritakeun naon? Tabligh ayeuna. Naon ari tabligh? Ari tabligh mah gawe nganepikeun. Gawena teu sakur-sakur gawe nganepikeun eta teh akbar di mungguh Allah. Tukang dagang tabligh, tuh kan? Tukang politik tabligh, tuh. Tukang doraka ge tabligh ngan tabligna eueuh nu akbar. Tah tabligh gawe nganepikeun nu akbar mungguh Allah anu dihormat ku Allah, nu diagungkeun ku Allah, nu diganyar ku Allah tatkala urang nablegkeun naon-naon nu ditablegkeun ku Allah sareng ku Rasulna. Tah gawe eta tabligh ieu, tah ieu mah tabligh naon? Akbar. Najan teu make panggung, najan teu make sound system, najan teu ngumpul ngariung kieu, asruk-asrukan kaunggal kampung nganepikeun nu diajarkeun ku Allah, nu ditabligkeun ku Allah ku Rasul, tabligkeun deui ku urang. Tah eta teh gawe tabligh eta teh akbar. Akbar teh naon? Maha besar, maha agung. Keke. Ari nu ditabligkeun nana ayeuna nu akbar teu kabeh nu ditabligkeun akbar. Mun jelema nabligkeun urusan dunya mah teu akbar di mungguh Allah.
koma urusan doraka kartos ari nungupat simuat nyaritakeun kagorengan batur urang we contoh namun urang nyaritakeun kagorengan babaturan urang ka babaturan urang nu hiji deui eta teh lain tablek nganepikeun eta teh nganepikeun akbar teu henteu urangna akbar gawe tablekna akbar nu ditablegeunna akbar henteu disebut akbar lamun nu disampaikeunana bener-bener urusan nu ditablegeun ku Allah nu ditablegeun ku junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. You understand? Yes. Are you crazy? No. You has? You balik? Yo. Oh gitu. Kakarak ngaruh. Nah. Ya. Urang menyampaikan berbagai materi keilmuan tapi ilmu iya ilmu dunia lain tabligh akbar yang sehebat apapun. Lain tabligh akbar. Ingat. Tapi begitu nyarioskeun naon anu ku Allah didauhkeun, naon nu ku Nabi urang didauhkeun. Tah, kakarak ieu jadi naon? Jadi akbar. Mata kajeun teuing panggungna alus jang kajeun teuing panggungna alus judulna tabligh akbar. Tuluy mun urang jadi mubalik derek-dek kalahkan nyaritakeun kagorengan batur ta urang teh jang lain mubalik akbar lain tabligh akbar nu ditabligheunna teu akbar kahartos teu kahartos teu kahartos teu tuh tangke teh di mana baralik tina tabligh akbar engke bakal menang naon menang nu akbar. Kumaha padu akbar teh nu montok montok molah montok naonana ganjaranana montok waduh rahmatna montok istimewa ya. Masya Allah baralik tina pangajian kieu mah engke teh nya balik teh ujang datang ka dieu mawa dosa saukuran gunung nu aya di alam dunya balik teh geus eueuh jang tuh nya tah anugerah ti Allah akbar tina hasil tabligh akbar ingat engke bakal bebenangan anu akbar menang surga akbar menang hampura Allah akbar ridho Allah akbar rahmat Allah akbar menang syafaat Rasul akbar diijabah doa akbar Masya Allah menang numanto ajib ya tasing rajin tabligh akbar matangge ieu teh solusi terbaik ieu solusi terbaik Angeus ku ieu mah akhlak nu gararote teh jadi leungit ieu ku daek ngariung kieu mah ngaranaos sararea. Da meusing hantem dijelebet-jelebet oge ku urang pek ayeuna. Hina LGBT da lain hinaeun ubaraneun. Halangan mah halangan we kitu ku urang ulah sina nyieun legalitas. Itu kan? Ulah halangan ngan ku urang kudu didakwahan lain dicacil gitu mah tapi didakwahan diubaran didoakeun ku urang dinasehatan diaping dijaring ku urang terutama para ustad terutama para ajengan anu kudu leuwih berpikir kumaha carana nyalametkeun umat ieu masalah di umat teh loba biar ge pan dicaritakeun lain LGBT wungkul lamun disingkat teuing sakumaha singkatanana
Da kapung-kapung doraka teh geuning aya di kiai kitu masalahna teh. Kudu kumaha atuh? Kudu ngaji sararea. Ngaji sararea. Nasehatan dakwahan jadi sararea kudu gerak dakwah kabeh. Para kiai kudu gerak dakwah kabeh. Tuh, para ustad gerak dakwah kabeh. Dakwah teh lain ngadakwahan nu aya di majelis taklim unggul tuh nu di jalan gerak dakwahan. Tuh nu di pasar dakwahan. Dakwahan terus. Tuh anu di Saritem dakwahan. Tuh. Kalau di Saritem dakwahan kumaha hayang nu milu bawa. Namun loba bagi-bagi. Tuh anu di naon eta teh KP remang-remang dakwahan. Tukang judi kudu didakwahan, tukang mabok kudu didakwahan. Cara dakwahna sing hade teh. Contohan ku akhlak urang nu hade. Teu kan? Tuluy pikadeudeuh ku ati urang, doaan unggal beurang unggal peuting. Tuluy wawuhan ku urang. Tuluy ajak ku urang. Karena kegiatan-kegiatan nu hade meureun maranehna mah eta teh teu bisaeun da teu bogeun figur manehna mah. Teu bisaeun dek nyieun kagiatan nu harade teh dibimbing ku para ustad. Dibimbing ku para dai. Dai jeung kiai teh cukup ngomong dina panggung wungkul. Teu cukup ngomong dina acara seperti kieu wungkul, kudu ngasruk. Tuh kan? Kudu ngadatangan ka umat. Umat didatangan. Umat dinasehatan, umat diais, gitu kan? Umat dipikadeudeuh. Umat didoakeun kitu we. Sok ayeuna urang LGBT hina tuluy ku urang narek cager ku dihina. Wah, ieu mah cager moal. Urang nu ngahina na doraka. Naon make ngahina? Itu ditakdirkeun ku saha? Amun urang soleh ditakdirkeun ku saha? Amun urang ngahina atuh urang jadi ngaco siga LGBT deh. Balik deui ka urang kena. Teu nya kudu kumaha tuh ieu? Dakwahan solusina teu ajak sararea, ajak deketan, ajak ku urang nasehatan terus ku urang teh kitu sing nepi ka calalager tah kewajiban urang sararea, terutama kewajiban para kiai, kewajiban para ustad, kewajiban para dai, kewajiban para mubaligh. Kartos teu? Kartos teu? Nu kudu cepet-cepet ngambil tindakan teh saha? Para kiai, para ulama. MUI kudu cepet ngambil tindakan. Partai Islam cepet ngambil tindakan. Ormas Islam cepet ngambil tindakan. Para ustad cepet ngambil tindakan. Naon tindakan lain demo? Tindakan anak lain ngahina. Naon tindakan anak nyieun atuh gerakan dakwah anu menyeluruh. Jieun ku sararea gerakan dakwah nu menyeluruh. Kumaha cara ngadakwahan barudak anu di sakola, kumaha cara ngadakwahan tuh anu di pasar, kumaha cara ngadakwahan tuh anu di tempat-tempat maksiat. Datangan dakwahan. Pan Rasul mah nyumpingan teh ka kafir jang. Ayo disumpingan ku Rasul, nu didakwahan ku Rasul rek nanyakeun ieu bapak ka aranjeun. Nu didakwahan ku Rasul baheula muslim atawa kafir? Nu bodoh atawa anu pinter? Tuh nya. Tukang doraka atawa anu saroleh? Tukang doraka. Kabeh didakwahan ku Rasul, didakwahan. Beunang ku cicing di masjid? Teu bisa. Beunang ku dina panggung? Teu bisa. Tah ieu nu dina panggung kakarak sakieu alhamdulillah
tinggal ayeuna hanca urang teh meureun loba keneh hanca urang teh heglungak-longok hanca urang sok aya cenah di sisi jalan ari jam 1 peuting cenah jolalian marake sakieu datangan assalamualaikum teh kan saha ieu teh di mana tuh silaturahmi sok kadinya dinasehatan nyieun acara-acara ke tuluy doakeun tuluy malah nu maratih doana kudu ngadoakeun nu kararitu ieu ngan pedah ngewa we lamun diomongkeun mah nya ieu mah tong cekcok ka maraneh hungkul kumaha kitu kieu bisi hayang apal ari nu nyekel urusan iman urusan akhlak urusan akidah urusan amal soleh anu nyekelna teh kuduna teh ulama aja lain pamarentah lain tong cekso saha ulama para ustad para kiai para santri-santri di pasantren ieu teh hanca urang berarti lamun aya anu maksiat di negeri urang ta eta teh nunjukeun kana gagalna urang dina dakwah beuki loba nu daroraka heueuh eta teh nunjukeun kana gagalna urang dina dakwah loba pamarentah anu koruptor heueuh gagalna urang para ajengan dina ngadakwahan para pejabat kahdin teu loba ayeuna nu tawuran heueuh eta teh dina kurangna dakwah urang ka maranehanana namahan ieu teh LGBT heueuh teh urang kurang dakwah ka maranehanana geus sakitu ngan lamun diboretekeun ieu teh ngaranna cokolot ngaboretekeun liang tai di pasar jadi urang keneh ajengan keneh ieu teh malik deui ngaranna teh senjata makan tuan tong tarik teuing kade nah senjata makan tuan atuh balik deui ka urang da moal aya nu bodoh ari ajengan rajin ngawurukan ikhlas mah moal aya nu doraka ajengan rajin ikhlas mah geuning rasul oge rajin ikhlas tuluy we dakwah geuningan lain ukur Mekah Madinah hungkul ya nu arari Islam teh tapi jazirah Arab kabeh jadi negara Islam nah ujuk-ujuk bim salabim abrakadabra langsung jadi Islam moal teu make kerja dakwah mah moal bisa kabehana ge aya kerja dakwah ya mata kudu gerak sararea ulah cicing gerak sararea nu kafir usahakeun sina Islam nu Islam na euslem sina Islam anu alus kitu nu akhlakna bejat sina jadi hade tuh akhlakna tercela sina jadi terpuji nu bodoh sina jadi pintar nu hina sina jadi mulia nu kotor sina jadi bersih tah eta dakwah Nabi nu parasea sina jadi akur nu silih pikangewa sina jadi silih pikanya tah eta cara dakwah Nabi kartos henteu so pikiran ku sararea pikiran balik ti dieu jadi PR kabehanana lain nyaritakeun kagorengan batur ya pan urangna ge loba kagorengan tapi kumaha cara ngomean ke urang ngomean dulur urang ngomean tatangga urang ngomean pamarentah urang ngomean rakyat urang ngomean kabeh kudu kaomean salah satu carana adalah ku acara-acara seperti kieu atar pribados mere apresiasi nage jempol nage opat sejeng suku eng aji budak karang taruna ciwidey aji opat euy mun aya deui opat deui dikieukeun kabehana tak kitu sing mineng alhamdulillah atau
toh tuh jol ngarti sakitu ge heeh jol ngarti sakitu oge komo mun mineng urang kikieu insyaallah ke ya urang ngayakeun deui urang kompakeun deui kabeh jadi Ciwidey mah ieu baraya ungkul dulur ungkul saguru sararea riungkeun lamun kabeh mah dikompakeun da moal mah alun-alun teh moal tangke bejaan urang riung deui ya urang ngadongeng deui nya tuh siap lebih kompak lagi tuh insyaallah muga-muga sakitu ge sing barokah dosa sing dihampura doa sing diijabah sing salamet tina sagala kagorengan tina sakabeh musibah tina fitnah tina karugian tina kasasaran tina kacilakaan tina kahinaan tina kabodohan oke muga-muga sadayana sing jadi ahli surga sadayana sing menang syafaat Nabi didoakeun ku pribados oge pribados doakeun ku sadayana muga sararea sing jadi ahli kasalamatan sing jadi ahli kabagjaan sing jadi ahli kamuliaan di dunia nepi ka akhirat bijahin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma inna qad hadarna hadzal majlisal azim ta'ziman wa takriman li haqqika wa li haqqi habibika sayyidina Muhammad an-nabiyil karim fa'fid alina bi barakatihi libasal izzi wa takrim wa askinna bi jiwari fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa alihi siddiq wal wafa kun lana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyikal mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar kafir anna dhunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wahrusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina fil ilan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal afuwul ghaffar ya ghaffar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Toh selasa kitu jang hampuranya bisi loba kasalahan. Ya, hampura sing gede hampura. Saya nu kasinggung ya, hampura. Sawer? Anu balikna ya keneh. Baru balik. Sawer deui situ di sawer. Sawer. Siap, sawer. Awewe bolah dieu, bolah dieu awewe. Oh. Lagi bolah dieu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Poho deui kaliwat diaturanan linggih dina tiap dinten Minggu pertama di Simpang Pemulihan Sumedang di pesantren ya. Di pesantren Asyifa wal Mahmudiyah Simpang Pemulihan Sumedang setiap minggu pertama pagi-pagi jam 8 dugika sholat duhur berjamaah. Ayeuna jatuh pada tanggal 6 Maret dina acara pangaosan rutinan sasihan se-Jawa Barat.
Jadi setiap bulan aya pangaosan sasihan anu sekupna sa Jawa Barat, maka pribados ngahaturenan linggih ka warga Ciwidey khususna, umumna kasadayana mukminin mukminat muslimin muslimat. Dina tanggal sabaraha? Genep Maret jam wayah kumaha dinten naon? Dinten Ahad. Kadari itu terutama pemuda-pemudi sadayana ajak LGBT kabeh. Tasa gitu kasarareanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi. Ayo
alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.